Yuk, naon ya dihandapna. Bener tukangnya huang. Kolot tuh teh. Sumpah yuka duit. Beres ting ya. Kata ya sababaraha turun. Beres ya eta tan. Keur naon, Bah? Oh iya nuhun tatanen abah teh doh. Hayang payu ieu teh tatanen teh. Heeh. Didinya biasa besok daek kitu ulas oleh. Kumaha-maha oge carana beuli lah. Ayeuna teh Bah keur murah, atuh da cau teh. Abdi geus sakabonan wah dicacag gua abdi mah tuh. Dipake para sapi ulah kabeh teuing ka hayang teh. Wah abah usahakeun atuh mun nangkeun meuli bako, lain sok dibelian cau teh pan ti abah oge. Heeh. Cek eta lah aya kawan mah. Heuh bae daek 10.000 malah ku abdi dibeli. Tapi heueuh keur pajak mah rada namahan. Kembali lah bayar we daripada kulalala ya tuh dah. Usahakeun we kumaha mah di butuh pakai para buka abdi juga lah. Heeh. Bayar bubuh. Tuh 15.000 nah duitna ge. Sok barang mah sareng keur meuli ditarima ya. Kopi. Heeh. Beranga ting cau maranaha aing mah sedekil ge. Aya bener goblok juga ada tuh euy. Main kan aing tahu teh si abah teh.